Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semapuni hawa. Halo Baraya, abdi sareng rerengan di kelompok 5 kelas 3 BPGSD. Dinten ieu abdi sareng rerengan bade ngenalkeun asal muasalna Waduk Jati Gede sareng kumaha sejarahna. Tapi sateacana abdi sareng rerengan bade ngenalkeun diri abdi. Wasta abdi Halma Nurjana, Wasta Abi Aulia Lutfiana, tepangkeun Wasta Abi Nesia Ananda Milana Rahman, Wasta abdi Novi Wilyawati, Wasta abdi Cindy Claudia. Mung sakitu perkenalan ti Abdi sareng reng-rengan, wilujeng nyakseni video ieu hatur nuhun. Legana Waduk Jati Gede. Aya carita panjang ngeunaan tanah, manusia jeung sajarah. Jati Gede lain ngan saukur bendungan, tapi mangrupa tempat nu nyimpen tapak peradaban, budaya jeung carita hirup masyarakat Sumedang di zaman baheula nepikeun ka kiwari. Ku kituna, hayu urang ngagali informasi di warga sakitar, ameh urang sarereat terang kumaha asal usulna Jati Gede eta. Baheula pisan di hiji lembah subur di wewengkon Sumedang aya hiji tempat anu pinuh ku tatangkalan jati anu gede-gede tur jararangkung. Tangkal jati eta dengan saukur loba, tapi oge kuat jeung dipihormat ku masyarakat sabudeureunana. Ku sabab kitu, warga sok nyebut eta tempat minangka Jati Gede, anu hartina jati anu gede. Numutkeun carita karuhun Jati Gede mangrupa tempat anu makmur. Ngaran Jati Gede oge dipikawanoh minangka tempat anu pinuh ku kahirupan spiritual. Aya sababaraha tempat anu dianggap suci. Tempat warga biasa nandada jeung nyuhunkeun kasalametan. Walungan anu ngalir di eta lembah jadi sumber cai pikeun tatanen jeung kahirupan masyarakat. Jeung dianggap minangka berkah tinu Maha Kawasa. Sapanjang waktu kamajuan zaman mawa parobahan anu gede, pamarentah ngawangun waduk Jati Gede pikeun kapentingan irigasi, listrik jeung pangandalian banjir. Loba lembur anu baheulana aya di eta lembah tuluy kalindih ku cai waduk. Jeung masyarakat kudu pindah ka tempat nu anyar. Sanajan kitu, carita ngeunaan asal-usul Jati Gede kaasup mitos jeung kapercayaan karuhun. Tetep hirup dina emutan masyarakat jeung jadi bagian tina jati diri budaya Sunda. Dina mangsa Karajaan Sumedang Larang, Jati Gede mangrupa bagian penting tina kahirupan masyarakat. Tanahna subur, walungan ngalir jadi sumber cai pikeun tatanen, sarta lembur-lembur hirup ku adat jeung kabiasaan Sunda anu dijaga secara turun-temurun. Masyarakat baheula hirup raket jeung alam, ngajennan karuhun, sarta ngalarapkeun ajeun gotong royong dina kahirupan sapopoe. Ieu ajeun inajeun anu ngajadikeun Jati Gede teu bisa dipisahkeun tina sajarah Sumedang. Dieksekusi zaman Pak Jokowi. Berapa tahun coba dari 84 sampai 2015? Nah, 2015 ceritanya ya, bukan cerita. 2015 itu resmi ini di Genang. Per tanggal 31 Agustus hari Senin jam 10. 31 Agustus ya. Itu peresmian penggenangan Waduk Jati Gede. Itu singkat ya. Adapun proses mekanisme pembangunan infrastrukturnya itu bukan ranah mama ya. Iya. Nah, setelah penggenangan tersebut, setelah penggenangan di 2015 tadi ya, sampai hari ini kan 2025 berapa tahun? dari 2015 10 Ya, tahun. 10 tahun. Apa yang dirasakan bagi mereka ya? Terdampak. Orang-orang terdampak ya. Ini kan wilayah yang terkena Waduk Jati Gede itu di kisaran 5.600 hektar. Yang terdiri dari lahan darat pemukiman, lahan darat sawah, lahan darat kebun dan perhutani, leuweung gitu ya. Nah, ini Jati Gede sebelum digenang ya, sebelum diresmiin tanggal 31 itu kurang lebih 11.000 kepala keluarga.
yang meliputi Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Dharma Raja, Kecamatan Cisitu, 5 kecamatan. Ya, pokoknya kurang lebih dari 28 desa lah. Tapi imbasnya atau dampaknya itu tidak langsung gitu. Ada yang kena garapannya doang, seperti Karangpakuan. Itu kan wilayah pemukiman nggak kena, tapi garapannya nggak ada. Jadi itulah pasca peresmian Alam Jatigede yang tekantos nyarios ku kecap. Tapi ngagambarkeun caritana ngaliwatan cai anu ngagenclang, angin nu ngahiap, jeung gunung-gunung anu ngajaga ti kajauhan. Unggal juru Jatigede siga nyimpen carita anu teu kaserat, tapi karasa kurasa. Baheula masyarakat Jatigede hirup sauyunan, maranehna tatanem babarengan, silih tulungan dina ngabangun imah, jeung ngajaga ketisdiatan salaku kedemen hirup. Gotong royong lainnya seukur kecap, tapi geus jadi napas dina kahirupan sapoe. Nalika cai mimiti naik, henteu tanah anu tergenang, tapi oge kenangan. Ya imah, masjid, makam karuhun, jeung tapak budak leutik anu kudu dilepaskeun kalayan hate anu berat. Sanajan lembur baheula geus teu katingali, caritana tetep hirup dina emotan masyarakat anu kungsi cicing jeung membara di dunia. Jadi adapun sisi mitos ataupun legenda, karena bukan ranah Amang, karena ini ada ranahnya ya, bahwa Jatigede itu sebetulnya banyak situs keramat yang ditenggelamkan dan itu tidak tidak dipindahkan oleh Pemkab Sumedang. Jadi contoh kecil aja, yang menjadi cikal bakal Sumedang Larang itu kan ya Prabu Guru Aji Putih. Ya. Kemana Pemda Sumedang waktu itu ataupun pihak dinas terkait? Katanya ini kan situs keramat cikal bakal Sumedang Larang, tapi tidak ada upaya bagaimana. Ini kan sejarah, ya kan? Cikal bakal Sumedang Larang, tapi itu kenapa dibiarkan? Makanya Sumedang nggak maju, Doraka, ya kan? Seperti itu. Oke lah, itu terkait mitos kan? Ya. Terus kesininya, bagaimana warna kehidupan masyarakat hari ini yang terkena dampak baik yang di dalam ataupun yang di luar. Untuk wilayah Paku Alam khususnya, jangan seukur bisa modal nih. Bisa tidur pun bukan di lahan milik, di lahan pemerintah, di lahan desa. Jadi belum ada perubahan yang signifikan terkait ekonomi karena harapan nggak ada. Profesionalisme ataupun skill terbatas, makanya perlu perlakuan khusus, bukan hanya yang diogok. Di Pemkab Sumedang harus ada perhatian yang serius terkait masyarakat yang di bantaran Jatigede, bukan di sini aja. Baik yang pinggiran Jatigede itu kan banyak, ada Paku Alam, Karangpakuan, Tarunajaya, Sukaratu, terus kesananya Wado, Sukamena. Itu harus ada perlakuan khusus, perhatian khusus, bukan berarti Carita misteri Jatigede lain bikin kasihan, tapi minangka panggilan sangka manusia tetap waktu terus ngalir. Jatigede robah rupa, lembur baheula tergenang, tapi kehidupan teureun. Masyarakat yang beradaptasi, membangun harapan anyar, dari tetep dipencarita mengenai ingatan. Nalika panorama dilewat Jatigede, Jatigede lain itu aduh, itu bagian sebenarnya itu dijaga jangan. Nah, mun sakitu wae video tentang asal-muasalna Waduk Jatigede. Mugia video ieu tiasa bermanfaat kanggo urang sarerea. Hapunten bilih aya kalepatan dina pecariosan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.